istighfar teh mangrupikan kalimat istighfar keur ngadobrak lawang rezeki, keur mukakeun pintu lawang rezeki, ngonci kana pirang-pirang pintu kapakiran. Di mana cenah eta sumberna referensina eta kalimat istighfar atuh ti Kangjeng Rasul. Sabab didinya ditetelakeun dina kitab Tanqiul Qaul sarahna warwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah yaqulu idza shallaitumus subha faksiru minal istighfar. Parantos diriwayatkeun ti Sayyidina Anas bin Malik anjeunna nyarioskeun bahwa kaula parantos ngadangu Gusti Rasul sasauran idza shallaitumus subha di mana-mana aranjeun kabeh beres ngalaksanakeun salat subuh sok paksilu minal istighfar maka kudu ngalobakeun aranjeun kabeh kana maca istighfar. Faqulna ya Rasulullah alimna syai'an nastagfirullah ta'ala bihi. Eta sahabat sadayana tumaros wa Gusti Rasul mugi salira ngawurukan ka abdi sadaya kana hiji perkara anu kami bisa masa istighfar ka Gusti Allah ku eta perkara. Faqala kulu mangka eta Gusti Rasul ngadalila nyarios Gusti Rasul kulu baik aranjeun ngucapkeun sadayana Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahari. Ya Allah saestuna abdi sadaya minta ampunan ka Gusti. Kami sadaya tobat ka Gusti tina sakabeh dosa anu uninga abdi kana eta dosa atanapi teu uninga abdi kana eta dosa ti waktu penting atanapi ti waktu beurang. Maka saur Gusti Rasul paman wadoba alaihi fatahallahu lahu baban minar rizki. Sing sabe jalma nu geus bisa ngabdawamkeun ngabiasakeun ngarutinkeun kana ieu kalimat istighfar ti Kangjeng Rasul anu eta diaosna tadi beresna tepan subuh maka fatahallahu lahu baban minar rizki. Allah senantiasa bakal mukakeun ka eta jalma baban minar rizki kana pintu tina bilang dina lawangna rezeki. Wa ghalaqu anhu baban min abwabil fakri. Wa Allah oge bakal dikunci naon rupi pintu tina pirang-pirang pintu kapakiran. Mangga sadayana amalkeun usadayana ieu kalimat istighfar ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka pintu rezeki, pengunci pintu kepakiran. Mugia manfaat kanggo sadayana. Amin.